Dijreng. Aya Pak RT. Lah tadi teh aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Ampura bos milu ulin kan dia. Tuh aing. Jadi rada gede nih kos ada tempat nih. Jadi maksudnya milu masak deui gitu tah. Oh, Aya degeuna eueuh. Gampang eta mah tinggal neangan tak ka warung si Jaya nya. Siap. Ayo bijina keur panenan aja deh. Ah, karundak aing eta mah. Hah? Karundak tuh semujan. Bagus hujan teh na pamodekeun ka maton. Oge paninganan nya sorangan kahara di deung teh lain. Heeh, beak ku ieu beak ku bereng. Sorangan di dia. Perangan lain nungguan si ieu nungguan si dono eka dia terjadi nih budak teh. Oh, Itu penting. aing ngarep ngarep tah. Rokok. Hara dia rokok nama ninganan. Ah, nah kamera tadi kasih sahud. Cara hercain can. Can. Nah hercaya tuh bos. Ayo sok tau cai. Ngopi. Empeh mana empeh di teh. Sekarang nah hercaya tuh kurang dah teu naonnya. Keluarta namanya. Bulu dah. Maksudnya makanya orang udah datang ka dieu mesti subuhan. Teu gawe deh, nu gawe urang. Dapat enak ngurungkeun sebenarnya tah ngurungkeun. Di beuleut ieu. Sok teh naon? Hah? Nguruk teh lah. Loh, udah memang jangan parenti masak berarti mah nya. Oh ngahaja aing eta teh kamari mun ngalaan pakebuan eta teh. Ieu teh urut tuturus kosna lain. Heeh, tapak eta kamari nya Ah, sawu. urang ngadurukan heula. Ka dieu teh di jalan Cikurang teh ningali jelema mun sakurang teh. Ing bulan naon eta teh nya? Pan ieu teh menghadapi kana malam Ahad biasa teu rame. Oh. Malam minggu mun asa kurame Cikurang teh da di jalan ge teh mah racet. Heeh. Macet di jalan ge. Tadi nama moal ka dieu da barudak areueuh. Ah kayaknya cenah budaknya rusuh lamun cara daraekeun aya gitu teh mah. Ah urang mana ka dieu karsa nih kan. Aya di dieu mah milu masak-masak. Sarua aing tadi dia sorangan euy dia nungguan barudak barang. Mesti kebon. Mesti kebon. Kebon sakedeung tadi hujan deui jadi sanut teh. Keur naon keur alusna ayeuna keur alus naon? Ayeuna mah nu keur alus teh. Secin ayeuna mah. Cacin. Secin. Oh keur alusnya. Alus. Deungeunna naon? Saya terus hujan kieu mah sia teh. Mulem japu di beulem. Sambal sama tarasi. Namun teh sambal hejo sambal naon teh pokona mangeunah sumujan kieu mah. Alabna lab ieu tah lab jengkol lamun aya mah. Teu naon? Leuwih mantep bos eta mah. Oh, siap. Jeung japu jeung lalaban we. Itu kan lalaban mah ngalawe dah. Urang mundur. Mundur. Heeh. Urang meuli japuna rumput atuh. Ya. Lauk japuna. Ayolah gaskeun lah. Tong pusingan hirup mah hayu. Udah, ya. Ayo pakai buku heula ieu. Yuk. Pelaka naon? Kemelak sampo we nama. Pelak sampel. Oh, dari sumujan kieu mah da karut kana ieu teh. Kamari melak cabe, melak naon teh, cengek. Gara-gara. Gagal ya ada sumujan kieu mah. Kumaha terus nu sabar we. Ayeuna mah kumaha deui. Sebelah mana? Mana? Sabar ya, Pak. Jadi anu ieu nama tangkulak teh anu usung nama. Mana? Si tangkulak mah promosi sawi. Sia teh. Teh. Oh, ai urang mah enak naon nya? Lak cengek, lak cabe. Satun modal jeung modal we. Oke, dia harus kue salada gitu. Kue salada aja. Dipetis lain gitu mah biasana. Udah laki bisa. Udah lala bisanya.
Karolot. Karolot teh diurut tuh kan. Tadi kan jadi ka usum halal tadi Kehujanan dulu. jangan soalnya kan hari salagama kudu jeung cai Udah cai. Banyak itu ngaruhan gitu. emang berpisah sama itu Dan mana gitu. tas ya teh dia manusia gimana tas kita apa yang ya Jadi buknya bahasa Ah, orang mah. iya teh. Obat mah ongko ya teh nah aya jotang tak jotang kan ieu Ala-ala kayak di restoran-restoran Sundanya. heeh tah iya itu tah sampai kita calincing Oh, ini loba di dieu mah nya. Loba. Bahasa lupa. Oh, berarti anu ti restoran Sunda teh ngaran anu karya di nya. kieu Berarti alami bener. Ada yang ngomong. tempat Wow, palingan bener. Biasanya Hati-hati. itu lamun moyan itu binahan nih kita Ayo mau peso ya, labu kena teh. Ngalah-ngalah daun sampu atuh lalada. Cengek cengek. Oh, jagong ini bukan jagong nih. ya dong jangan tahun baru Oh, benang tahun baru ya? tahun baru Oh, benang tahun baru. nah aja ini lah sama tahun baru Benernya pada rupa ayah bener tuh jagung, bawang, angka gedang, pepaya. mantakan sia teh ini lagi kota wae kali-kali Depan ayo lo bapak pegawainya bingung sah orang teh. Ayo sibuk pegawai masuk ayang balik kali masuk ke rabi dikit. tah aing kemarin ini melakukan kita Naon? melakukan gedang Oh. Berapa puluh tangkal? itu loh paling aing cuma 8 tangkal nah aja yang barudak kamu awet ke kebun yang merasak aing geus teu urus kieu galarung gitu Oh, itu. itu kunaon kan itu dibersihan kunaon itu bersih Kapan melon kayaknya aning tenan waluh naon melon. pamajikan kita bebersih tika bungeun sama sekali Pan gede ayeuna mah sa boga pamajikan teh manicure, pedicure para gaweana teh. ngan kana HP jeung HP we aing pusing Kayaknya tak kadang-kadang cek aing teh sia teh ka kebun tong merek pae HP bersihan dulu ayasaneun jeung kana HP are we saya pugu ayeuna mah. Teu bisa diarandakeun. oh pusing ngajengkelkeun Bisa diarandakeun. paling isukan paling lah jadi bersihan lah aing kita tak kece edoh paling Genteng saya gitu emang pemajikan mah genteng cenah alus di imah. Hasilna urang bawa ka mall. pusing sia teh tah takoka ku sia berkenalaan tah mengeuna ieu mah pan? Iba dilalap jeung sama berem. ada berem tarasi penyahun cuman kita Oh, nanya. itu mengandung hormon kita sia teh halus komodai Lanjut tuh. Kira orang cekot lah. Mau aya orai moalnya. moal atunya nu kieu orai sia mah Loba sakitu bener. tah aing kabelah diheula kan yang daun sampul tah kadi tah ieu susuhaneun aing tinggal di kamar di dieu bedu kan di susuhaneun ieu Kaujanannya. ieu ngadahan ngaliung di dieu Lagi dari dia. Nah, maksudnya. Ayo ya sih, ini ditutup. Oh, mau iya. Mau di sarean. kunci Mau di sarean berarti balik itunya ke saung itu. baik ke saung Maya tah kencong dah orang kene orang tekor. Kucai. Naon bisa kucai sebutkeun sah nanaonna. tah kucai Oh, kucai. Oh, ini. saya betul kucai tak kucai Ieu teh karek mah anyar melak. anyar melak Oh, lagi. Goblok kana batu euy. Yo, sang burungnya. Sang burung. ya ini melak kacang berem sengaja kan alamun ieu bulan Rajabnya
Penajab jalan kita sok alhamdulillah hargana naik kayak peningkatan. Oh, asa. Masih mundur deh lu sampai we. Nah. Si lain kudu apal kieu. Naon? Lamun pamajikan udah ngajuru. Kere dalam ieu. Naon itu lalap daun itu. Oh, itu jeung perdi udah ngajuru. Udah ngajuru teh ya teh. Naon ngerti sadina rakat naon? Daun rakat malaten ieu lain bahasa Sundana lain. Aing pokoknya Jajaatan. aing mah sering ngalamin kieu lamun pamajikan udah ngajuru kadang kieu jelalab lamun teh di ieu direbus. Moal naon ieu dialak kurang moal. Moal. Oh. Menta saya diketinya jang 5 ieu mah moal dieta kurang heuh. Oh, soat ala anu sih ya. Bisa. Terus main Can. Main geus. Sama sudah. Yuk. Mengpasakeunnya. Ini orang itu orang lalanakeun. Lalap singgung. Tadi nu takokak tadi nu nama dra orang eta orang jeung lalap sambah. Kadiri baliknya. Kadieu salah atuh sia mah ieu tah. Oh ke belah dia. Ai cek kolot aja lamun arek balik teh kudu dibedakeun antara datang jeung balik. Oh gitu nya. Heeh. Ulah sarua jalana. Gua sareng jalanna, si kasarung sih nyapa teh kasarung. Tangke mah urang ieu lamun geus video ieu, ikan tauna teh kepoknya. Tau kepok, itu ngeunah ieu teh jangsungan teh dipasakeun. Berarti orang kudu membuat ke uling ka dia deui berarti. Kita sebulan kemudian saya datang ke dia, kasih ke bijil jantung. Libur gawe lah aing. Ku aing ke dibikin nikmat siang ke. Siap, Bos. Kayak aing bari mau bebatuan tadi. Tapi oke. Aduh. Belum saya nih. Siapa nama? Ternyata masalah kedennya kedengan heuh. Jadi darah karena klitingan. Suasana geunah. Ada aya mah belum sarek dekat ka magrib. Bapak beres salat, eksekusi ngalewat langsung dahar. Siap. Oke, Bos. Oke tuh mantap. Siap. Masak cai mau Kak. Suat lah. Istirahat lah ya. Beres magrib langsung ke orang eksekusi langsung. Berapa menitnya aya sebelum itu ya, Kada di hidup. Salat, salat karena eksekusi. Masak. Saha kabeh gentong ya? Kabehkeun ya kabehkeun. Siap, Bos. Eta bawang beureum tah, bawang beureum. Oh, bawang belum. Ya. Iya mah budak bedegong ieu mah. Eta teh. Jadi onang mah kada datang ieu. Kudu onang we ogoana teh. Budak tinggal batako saudara. Ulah kitu sih alur, ulah kitu. Urang teh saudara berenang. Masih sarundayan teh. Heeh, sarundayan pan eta mah pengalaman bareto. Baheula. Batako teh heuh. Anu pan geus nyaho. Sarana masangkeun batako teh kieu. Tuh. Kopi mana kopi ya kopi teh? Kopi atuh lur. Coba kopi teh budak Kopi Cina panas. Kopi atuh kudu ngopi lur. Kopi Cina panas. Aya teh taik teh lur banyak nu kieu lur. Aduh. Ah, nu aya we sia mah teh ogoan karakter datang ka dieu ge ngariweuhkeun. Rada kitu sah. Rada wanian gitu kunta-penta gitu. Kasedap. Aing mah amas buburu ka dieu can asakna naon. Saudara mah aduh. Iya, naon ieu rame-rame ya? Teh. Kamana wae? Cager. Iya. Oh, ya Itu PRT aya naon ya, teh? Ngariung di dieu ya kieu ya. PRT damang. Ieu we di sawah Ya, alhamdulillah. teh. Hariung ieu biasa di Oh, sawah mah penting naon. ieu teh dina rangka naon cenah teh? Dalam rangka ngaliwat teh ieu teh bari nungguan panen. Gitu Oh, teh. gitu. Heuh, syukur atuh aya kitu mah. Tapi Aman cager aman teh. meureunnya aman. Alhamdulillah aman teh, aman alhamdulillah Oh, teh. syukurlah kitu. Satu buah lagu dari Ebit DAG. Mungkin Pak RT mau request silakan. Aya memori-memori acan mah.
kadang sok inget lagu ayah tuh nu bareto tah. Hai, Lagu mantep. ayah tapi anu ti Printo Harap. Rito Harap. Mantep eta mah. Lagu naon wae insyaallah di dieu mah nyaho asal nyaho nyanyina we kitu. Ayo atuh cep gaskeun. Ari nyaho mah laguna sok dijreng. Aya Pak RT. Atau masih tersimpan dalam peristiwa berkurang dan hempasan terbang di keningmu. Aduh, ieu RT jadi inget ke masa-masa ya masa-masa dahulu gitu. Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun engkau tetap tabah. Meski langkahmu kadang tersendat, memikul beban yang makin dalam, kau tetap setia. Kau mening sepiku rindu, menuai padi milik kita, tapi kerinduan kau hanya kerinduan. Anak pun sekarang banyak menanggung beban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Mana teh? Terongnya. Gimana ngalah tadi teh aya? Takoknya. Tah. Tadi sambal ieu. Ah. Mantap. Kita kokang tadi ya. Masya Allah, ya karak dahar dia teh. Ah, Tak buka berkahan teh. Ya tah, ngeunah tuh tinggal ya. Tah eta maksudna. Yuk. Mau Pak RT? Ay budak mora bisa we ya. Duh, tika nikmat ge ya. Masya Allah ya Robi ning Dahar ke nikmat ge. Oh Allah. Mah ke Oji. Wah nikmat pisan nih mah. Wah gagal. Dia lah lain heuh. Gendra tuh Gendra. Tolong ya lu ngorangnya nikmat. Alhamdulillah. Review nih guys. Apa guys?